Bismillahirrahmanirrahim. Tulak aing tuak tusuan tanpa hakana mokahan mengayung sadabang bungungangang sadabang baranya aing cicing di langitnya aing jumpak di bulan katuruban sareng kahibaran. Upacara nyanyitan Sewesiwi dilaksanakan pada bulan Maulud yang diakui sebagai bulan penuh berkah dan karomah. Para atikan atau anak didik sinden dan para penari secara khusus harus dilakukan ritual dalam upacara agar sinden dan penari memiliki dangya, yaitu roh pelindung atau pemelihara. Adanya nyanyitan Sewesiwi merupakan usaha atau daya upaya memberikan doa yang memakai seperangkat sesajen beserta aturan-aturannya agar seseorang atau memiliki danghyang aura spiritual dan supranatural kekuatan untuk kebaikan. Sebelum mengawali upacara, biasanya pesinden, penari dan penabuh gamelan yang dipimpin Aba Otang melakukan ziarah ke makam leluhur Mbah Dalem Menggurat Datar sebagai pati hurip pencetus upacara nyanyitan Sewesiwi. Tujuan ziarah ini untuk menghadiahkan doa keselamatan dan juga keberkahan. Setelah melaksanakan ziarah, maka acara dipersiapkan di rumah dengan menyediakan pengradinan. Setelah itu dilanjutkan dengan ngarekes. Ngarekes pada upacara nyanyitan Sewesiwi bertujuan meminta keselamatan selama pagelaran atau pementasan agar terhindar dari ancaman gangguan mara bahaya, sekaligus menyebarkan aura danghyang sebuah daya tarik positif bagi seluruh penonton yang menyaksikannya. Terakhir yaitu acara salamatan. Salamatan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya upacara nyanyitan Sewesiwi dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar. Alhamdulillah panginten simkuring atas nami pimpinan upacara nyanyitan Sewesiwi Daming Permana disarengan ku pemangku adat Aba Otang. Alhamdulillah panginten dinten ieu pisan parantos ngalaksanakeun upacara nyanyitan Sewesiwi. Salah sawiosna panginten tuturunan karuhun urang sadayana anu parantos dilaksanakeun ku leluhur anu aya anu nanggeuy pati urip di Kampung Pasir we. Anu alhamdulillah panginten sawatara waktu kapungkur tos 60 tahun, panginten 500 tahun sok diayakeun nyanyitan Sewesiwi. Maksudna di nyanyitan Sewesiwi teh kanggo ngalaksanakeun keberkahan, manfaat utamina dina pagelaran seni. Utami kanggo ka penari dina rek ngalaksanakeun ibing ukulna masing aya dina katinggal ku para penonton sadayana. Atanapi ayeuna haleungna juru kawih tiasa menembus satu ati sanubari tiasa kadangu ku manah anu sae atuh kanggo pangrawitna atanapi nayagana tiasa cinek kana panakolna atanapi dina ketukanna. Mudah-mudahan ku ngayakeun singitan upacara nyanyitan Sewesiwi teh ngabantos kana pagelaran anu biasa dikawitan ku simkuring. Anu tadi parantos ditiasa di kawitan kumang pupikeun nyucruk garur adat sepuh nyubadanan syariat Islam jarah kubur ti payun mah disebatna mun aya nama jarah makom atanapi jarah eta oge sami ti payun undang-undangna ti para sepuh leluhur ti almarhum sadayana anu nulungkeun ka putra putri putukna anu ayeuna dilaksanakeun distuning jarah ka Eyang Mbah Dalem Manggurat Datar anu ngarengkep sareng kasenian di gentra mimitan anu dipimpin ku pundulur sapara kanca. Bisa sajen anu diestukeun pisan eta galur kapungkur carita baheula anu ditempuh ku para sepuh anu parantos almarhum sadayana
tah dia mangrupikeun di dia aya acara congcot. Aing ngaran hiji congcot teh kedah cengeng ulah bulak belok kumaha we congcot. Kaduana aya bakakak. Aing ngaran aya bakakak teh tumamprak sanes tumampi kana kalainan tapi tumamprak ka Allah Subhanahu wa taala sangkan aya dina kabarokahan. Dina mangrupikeun istiadat si nyiru ieu seueur pisan istimewa aya nog. Nog teh rupina buleud. Kedah pate kadanana ucap lampah laku adat istiadat kedah buleud saperti nog. Tah kitu cenah saur sepuh kapungkur dina ngalaksanakeun panadaran disebutna osok diayakeun nyiruna eta wadahna sakur-sakur eusi ning dina nyiru eta teh ngajadi hiji nyaeta buleud patekadan atanapi adat istiadatna kitu. Tah lamun eta jang jawokan kahijina kangge tulak bahla bilih waya aya siku siwulu-wulu anu sirik pidik iren panasen rupak-rupak ujug takabur licik niatna teh sae nyaeta dibasakeun aya mangrupikeun adat kalimah tuturunan ti para sepuh. Anu kaduana aya oge kinasihan sangkan dipikadeudeuh dipikaresep ku sakumna jalmi nyaeta kahijina penari oge wiyagana sangkan ngajadi ngahijina antara rombongan anu dilaksanakeun ku atanapi rombongan gentra mimitan grup. Tah bila mana aya sawasiwi disebatna sawasiwi saur sepuh kapungkur parantos janten tradisi. Kahiji tahun upamapi bulan Mulud, kaduana bulan Muharram sok diayakeun sawasiwi eta menghias diri rohani jasmani tiluhurna sahibas rambut tihanapna sahibas dampak anggota lahir maupun batin rohani jasmanina sangkan aya dina keimanan, keislaman, karahayuan, kabagyaan, kinasihan, kapinteran, kajayaan, sareng kasalamatan. Paningal, parasa, pangdangu, pangrungu, pangucap, pangucepna, pangangsena masing aya dina ginanyar kasalamatan salalawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Hernandi, Kepala Bidang Kebudayaan di Sparbud Kabupaten Bandung Barat. Terkait dengan inventarisasi dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan yaitu upacara nyengetan siwi-siwi yang ada di Kampung Pasir Embe, Desa Cimangu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, bahwa upacara itu merupakan warisan budaya masyarakat masa lampau dalam bidang seni pertunjukan, yaitu bagaimana seorang diberi doa dan berbagai ritual untuk membentuk suatu manusia yang punya wibawa serta mempunyai komara yang bisa memberikan suatu energi yang baik kepada penonton yang akan menyaksikan pagelaran itu. Upaya kami ini dari dinas adalah untuk upaya pembinaan, pengembangan, pelindungan dan penguatan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Harapan kami mendukung semoga upacara nyengetan siwi-siwi ini menjadi warisan budaya tak benda Indonesia Kabupaten Bandung Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Barat sarakan urang, kota nu endah tempat urang keur bumetah. Urang riksa babarengan sangkan maslahat keur sarerean.